anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Urang sami-sami ngabandungan kaayanya Acih dina kaayaan anjeunanana netes semplek nincak semplak para wargi. Dina kaayaan anu memang lemah kondisina. Lemah kondisi sote ngahareupan dua jalmi pameget sakitu garagahna. Kitanya jadi memang keur Nyi Acih hiji hal anu memang kacida pisan lemahna dirina. Rekumaha para wargi sadaya lantaran nu dihareupan teh dua lalaki anu memang kacida barangisna. Tak asup kana komplotan rampok oge para wargi kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Harita para mitra sadaya Nyi Acih reuwas luar biasa reuasna. Barang ningali aya lalaki asup ka jero imah bari tuluy nyelotkeun panto. Sedengkeun manehanana tuluy hulang-hulang ningali kaayaan kitu. Ningali kaayaanana terus bari manehanana harita ge para mitra sadaya tuluy atuh reuwas luar biasa reuasna ningali kaayaan kitu teh. Nyi Acih ningali ka eta lalaki bari nyarita. Rek naon anjeun? Make asup ka jero sagala. Tungguane di luar barina oge. Nih, tutup mah di luar. Ditutup bareng ngariung. Ye. Mamang gadis sidrek nganyang nyai lah nyaita. Terus terang we atung mamang nganyang ka nyai. Sugan we ngadeketkeun babadaya anjeung nyai. Nya, ngadeketkeun babadayan mah ulah kieu carana. Make jeung asup sagala ka jero imah bari nulakan panto. Sok atuh di luar ka ditu. Ih, nyai. Ulah kitu ulah kitu barina oge. Ulah sieun-sieun dan ku mamang ge moal kukumaha moal barina oge. Mamang mah terus terang we resep ningali nyai teh. Cek si Opri bari nyamperkeun harita teh ngadeukeutan ka Nyi Acih. Nya resep teh naon atuh naha. Tapi kudu make sopan santun barina oge. Kudu make tata krama. Oh. Nya mamang itu make sopan santun make tata krama. Lumatak mamang ayeuna asup ka dieu ka imah nyai. Ka hijina mah taya deui mamang teh nyaeta rek manyangkeun bawarayaan jeung nyai teh. Sugan jeung sugan we mamang atuh. Lamun kabeneran atuh kahujanan atuh ka ieu kapeutingan mamang bisa ngilu ngarerep di dieu. Nyampe wae atuh rek ngarerep mah tuh di luar di teras barina ge lain di jero imah. Jeung deui rek nanaon tuh di teras bareng tuh apan aya babaturan anjeun aya di luar. Tema Nyi Acih tetep para mitra sadaya neng terewelang manehanana. Wah, ngomong wae barina oge. Ka dieu geureunya ieu, mamang ieu beja. Bari harita kerewek leungeunna ditewak ka ku si Opri. Puguh we Nyi Acih ge atuh hari ngagarabag harita teh para warga. Tong sok bari yang cukal-cekal sagala barina oge. Tuh puguhnya. Ayo kelesotkeun ah. Tong sok cekcok nyai lah. Tong sok cekcok barina ge bising aya jelema nu ngadengeun. Ari geus kieu mah eueuh deui nyai. Eueuh deui atuh rek lumpat ka mana barina oge. Keur kitu para wargi sadaya Nyi Acih masih aya kasempetan. Manehanana bisa manjurkeun cai anu memang harita teh ngahaja dibawa pikeun nyuguhan. Puguh we dibanjurkeun kana beungeut si Opri. Si Opri kacida pisan harita teh reuwaseunana barang dibanjur ku cai untung lain cai panas. Nyai mah. Aduh. Atuh rek masiehan ngaleueut ka mamang ulah kitu nyai. Aduh, nyaan ampir we mamang kuyumus dibanjur ku cai ente. Tapi teu naon kita lah suka mamang teh di kieu-kieu mah dah. Nya asa resep mamang teh ningali kieu mah gagah siga nyai mah. Moal teu peed temenan we meureun lah. Mun ngagulang gapera nyai teh meureun.
sudi najis teuing aing mah digulang aper kuno kitu patut bari oge. Nya teu sudi najis teh aya acan. Ari geus mah mangga cenah. Teu sudi najis bari ge. Nyingka hari tu tong sok itu nyai ulah sungguh singkah nyingkah segala ka mamang. Puguh mamang teh rek nyingkah ti dieu tapi samemehna mamang rek nyimpen ka tineung heula. Nya eta nyimpen raga ka tineung ka nyai. Ayeuna mah kieu we nyai lah. Ye, mending pasrah we. Da masing teu pasrah ge pasti ku mamang dipaksa atuh. Tak kitu nu batak oge. Mending pasrah ameh tenang pandina kayan tenang mah. Urang duaan bisa lalayaran dina sagara umpal-umpalan galura dunya. Genah geura nyai. Nyaan terus terang we. Urang lalayaran di sagara kabagjaan. Boleh duana we sugan mah. Dunya teh asa unu urang duaan. Cek didinya kitu sotenan. Ngarek ngarurujit diri baturnya. Ngeunah teu ngeunah eon barina oge. Ngeunah we maneh nu ngeunahna. Di dieu nu ripuhna barina oge. Teu sudi najis teuing. Ulah kitu nyai ulah lah. Sok ka dieu nyai. Bari harita keneh para wargi sadaya kerwak leungeunna Nyi Acih ditewak. Harita para wargi sadaya atuh pre ke gelas ragragan pareupeus. Geus kitu mah teu loba catur atuh. Harita keneh si Opri newak cangkeng Nyi Acih ku sabelah deui. Puguh we beuki didedetkeun awakna beuki diraketkeun kana awak si Opri. Harita Nyi Acih buluar balieur julus dis para wargi kulantaran si Opri meuni nyosor-nyosor we harita teh. Teu sudi aing mah teu sudi. Teu sudi aing mah teu sudi. Nyi Acih nerjel para mitra nepi ka harita teh nyaan kaburu didoncap harita para warga sadaya. Nyi Acih reuas harita luar biasa lantaran waktu harita teh si Opri rek ngadudut pisan kabaya. Nyi Acih ngajerit para wargi sadaya bari nangkep kana harigu da sieun katutuluyan. Bari manehanana rada munur ayeuna mah para wargi lantaran cangkengna lesot tina cekelanana si Opri. Si Opri harita teu loba catur, manehanana tuluy-tuluyan ngadesek ka Nyi Acih. Bubuhan Nyi Acih awak waruga awewe anu jauh kana bisa ngalawan. Dina kaayaan kitu mangahareupan lalaki anu kacida beungisna, model si Opri, encan saurang deui atuh para mitra si Sapri babaturanana asup. Geus pasti we, dirina baris bobor karahayuan. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongi. Didinya atuh Nyi Acih ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Menta atuh perlindungan tinu Maha Kawasa. Bari manehanana sas nyambat kanu jadi indungna. Ma, ngabet kieu nasib Acih, ma. Duh Gusti, kedah kumaha abdi Gusti. Mayunan jalmi nu bareng Isa model kieu. Mugi Gusti maparin perlindungan ka diri abdi nu batan sakieu. Gusti, angin ka Gusti abdi munut perlindungan. Angin ka Gusti abdi munut perlindungan Gusti. Harita keneh para mitra dina jero hatena Nyi Acih ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Geus nyai tong ceurik barina ge lah. Ulah ceurik barina ge angul kudu seuri ameh nyari. Kudu imut ameh ngayun nganumpang irut. Ameh kasih mamangna sugema ka nyaina sugema. Mamang sugema nyai sugema pada sugema. Sugan mah asoy sugema we mun kitu mah nyai lah. Nu matak nyai geus tong ceurik mending ge gugu ka hayang mamang. Mamang boga niat lain rek nyilakakeun nyai, tapi rek nyenangkeun diri nyai. Mere kabungah, mere kagumbiraan, mere kabagjaan ka nyai teh. Tah ku jalan kieu mamang mere kabagjaan teh. Dan nu kieu ge kasubna teh kabagjaan keneh nyai. Da kitu pan sok aya salaki jeung pamajikan pepegatan. Ai kuda halia dunya mah dicumponan, tapi nu hiji teu kacumponan tungtung bana pepegatan. Pan eta teh berarti eta teh hal nu penting. Ayeuna mamang rek mere nu pang penting-pentingna ka nyai.
numatak leuwih hade geus tong ceurik yap ka dieu pokona mah nya nu penting mah pokona mah urang pada nyieun kabungahan najis ya najis aing teu suka sia setan najis harita para mitra Nyi Aci satekah polah ngalawan komo barang harita para wargi sadaya harita si Opri beuki ngadeukeutan nangkep kadirina pikeun Nyi Aci harita teh beuki lungleng teu puguh pipikiran kumalayang kanu angang geus pasti dirina bakal digunasita kahormatanana ngaso heula para wargi sadaya. Guna carita kaayaan Nyi Aci anu nuju dipaksa pirusa ku hiji pameget anu memang para mitra sadaya hiji jelema tak asup rampung anu katelah si Opri sedang di luar geus nungguan si Sapri geus pasti we nasibna Nyi Aci teh para wargi sadaya siga-siga nama baris bobor kaharuya garahayuan ngahareupan dua jelema anu kacida barangasanana urang tuna ieu carita urang caturkeun kayan maiwi anu harita nepungan ka kampung geger anu memang nepungan jang tata menyoalkeun masalah nu aya patulapat hali jeung urusan sewaan tanah teh kocapkeun para wargi sadaya harita teh keur ngobrol ngaler ngidul malah aya pamajikanana jang tata ge ngabageakeun ka Biiwi teh geuning bibi kumaha bibi wartosna di ditu mohon di ditu di lembur di Cikadu alhamdulillah Nyai bibi teh dina kaayaan sehat ayeuna mah anu mawi bibi teh ngahaja ka dieu mohon nepangan ka ujang jang tata perkawis tanah teh aya anu bade diperyogikeun teh ai teu didugikeun ku bibi kumaha bilih atuh eta kabujang kudu sanes maklum sok seueur geuninganan anu ngagade teh ayeuna mah nu mawi saha we ayeuna mah nupang payuna kaleresan Mang Arpai anjeunna teh bade ngagadekeun serang seueur serangna teh kirang langking sabau lumayan teh upami ku jang tata tiasa kagade mah da tina panghasilanana ge sataun teh tiasa 2 kali panen kitu para wargi Biiwi nyaritakeun perkara aya sawah anu baris digadekeun memang pagawean Biiwi loba urusan atuh nepi-nepikeun urusan nu kitu si Horeng tiba heula mula pagawean nu kieu teh ai baheula mah arang langka cenah para mitra nu ngajual teh loba nu ngagadekeun mah jadi digadekeun ge teu sabaraha hargana nya untung we jelema anu ngabogaan duit model jang tata mah dagadean sawahna ge geus sababaraha luwuk di ditu di dieu ta ayeuna manehna ngahaja neangan sawah di Cikadu maksudna mah lantaran patempatan Cikadu mah kacida pantesna mun dipake nyawa lantaran bisa panen sataun 2 kali jang tata ngarasa bunga ngadenge aya beja cenah di lemur Cikadu aya sawah sabau nurek digadekeun beulah mana tempatna Biwi nu mawi jang tata ai tempatna mah caket sareng tempat bibi oge teu tebi kahalangan ku 5 kotak di dinya teh malah mah pantes pisan atuh serangna oge nyaketan solokan kana cai gampil deui janten upami kuno sanes teh lebar ceuk emutan bibi mah ari bibi kitu nya eta mah kumajang tata wae perkawis itu ieu na manyangakeun margi da mun aya rejeki mah ku bibi digadena teh si bibi mah siga nu nya we lah yeuh bibi mah sakitu geus cukup teu kudu ngagade sawah sagala keur duaaneun malah pokona mah cukup sakitu ge si Horeng si mana Horeng para wargi jang tata teh aya pikir kadua leutik ka Nyi Aci teh sigana wae basa manehna nganyang ningali di imah Nabi Iwi aya hiji mojang aya pikir kadua leutik
cek pamikirna lamun boga gadean sawah di Cikadu sahentena mun ngalanglang sawah teh atuh aya alasan kanu jadi pamajikan kitu pamikirna Jang Tata mah. Jadi manehanana neangan sawah di Cikadu ngan saukur cana para mitra cukang lantaran ngan saukur cukang lantarannya gitu lai penghasilan mah tina sawah ge ti ditu ti dia geus cukup nganya kitu maklum atuh jelema anu kaluwihan ku harta banda sok aya we jalana teh pikeun miceunna teh atawa ngabuangna teh nya ayeuna siga-sigana Jang Tata kapincut ku Nyi Acih barang harita nganjang ka tempat Nabi Iwi teu nyaho Nyi Acih mah harita eta teh dina waktu ieu teh keur digunasita keur coba-coba digunasita kahormatanana ku dua jalma nu barangasan tah kitu we Jang Tatanya bibi mah teu aya deui hartina mah nya kitu engal we mah bereskeun harga-harga namakeun we engke ujang penakan sareng Jang Arpaina ke di ditu nya jeung Mang Arpai bibi nu ngahubungkeunana ai harga-harga mah da teu ditanyakeun ku bibi ge ngan kumaha umumna we lah pokona mah kumaha beresna kitu nyabikeun lah isukan abdi ka ditunya bejakeun ka Mang Arpai ulah waka dikasasahakeun gitu gadean sawahna keun ku abdi rek diurus di gade mah ku abdi kitu tanya binya mun kitu nya tuh ujang nyai lah moal lami bibi teh melang baru lama lah di ieu teh di ditu teh saha nyabi mangga-mangga tuh ieu ngaleuteuh lah tuh bi sawios nyaikeun sanes waktos deui harita keneh para wargi sadaya. Atuh Bi Iwi mah manehanana pamitan ka Jang Tata di kampung Geger teh anu ngahaja balika Cikadu lantaran inget bae kanu jadi anak. Di tengah perjalanan para wargi Bi Iwi teh inget we kanu jadi anak. Di tengah perjalanan Bi Iwi menihan cewang pisan hariwang kanu jadi anak. Nya aing teh nya make ningalkeun heug sakalian dibawa we atuh budak teh nya. Mun dibawa mah ku aing tenang, aing di perjalanan keun bae atuh segon aya nu maling mah teu nanaon. Nya aing salah sorangan ninggalkeun budak, duh. Mangkaning budak keur mewejeun api karesepeun. Nyai mah balik ya Nyai. Mari kurusuhan we leumpang oge lah. Nyaan harita para wargi sadaya mah Iwi rurusuhan leumpangna. Mawiwi rurusuhan leumpangna manehna teh. Nganya hanu dipimaksud hayang gancang anyoga kanu kaimah ka Cikadu lantaran melang kanu jadi anak manehna ngarasa boga dosa ninggalkeun anakna dalamun seug tadi boga pikiran goreng mah pasti meureun dibawa eta budak teh tapi pikiran goreng kakar datang ayeuna bawa-bawanya mugi Gusti nang tayungan kapun anak Gusti pun anak teh mung hiji-hijina teu aya deui lamun seug nepi ka aya naon-naon teh aduh kumaha meureun abdi teh Gusti kitu we noroweco di perjalanan Bi Iwi teh memang aya paribasa kaduhung tarati heula para wargi lamun urang bisa kaduhung ti heula mah geus tangtu we batak nguntungkeun ka urang lantaran bisa maca kajadian nu baris tumiba eta hal kacida wijaksana na lamun urang geus boga pamikir nepi ka palebahdinya sabenerna mah bisa tiap jelema ge wijaksana model kitu lamun dina migawe pagawean dina kayan titih rintih dibeuweung diutahkeun ditimbang dirasa-rasa ceuk paribasana kudu kumaha hadena kudu kumaha alusna tah di dinya biasana muncul pertimbangan-pertimbangan nu kacida hadena sabada dibeuweung diutahkeun sabada ditimbang dirasa-rasa nya ari geus model kitu mah pikeunna mawiwi ngan saukur bati sedih bari cana katingali naon kajadian nu tumiba di imahna para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng ayeuna urang ngabalikan deui kaayaan Nyi Acih anu memang para wargi sadaya ngahareupan dua lalaki anu memang keur memejeuna atuh kacida pisan bengisna nu keur dihareupan ayeuna saurang nyata si Opri teh dina kaayaan kitu Nyi Acih teng boga pikiran dina jero hatena Gusti kedah kieu rupina abdi tapi diemut-emut mun abdi cicing wae oge tangtu we meureun
Abdi teu diroga hala ku ieu jelema mangkaning sakitu aya 2 anak. Abdi kedah berontak tangtosna ge panginten Gusti. Kitu ceuk pamikirna dina hatena para wargi. Tuluy gerendeng dina jero hatena. Nyaan aing kudu gerak, aing kudu barontak. Aing inget ka emak, ngahareupan lalaki model kieu ulah dibawa ku kakasaran, tapi kudu dibawa ku jalan lemes. Lantaran lumun ku aing di kasaran, manehna bakal leuwih kasar ka aing. Aing kudu ngalakukeun pagawean anu lemes. Sangkan bener-bener manehna nyaah ka diri aing. Mugi Gusti nang kayungan emak, tulungan abdi emak. Kitu dina gerentes hatena Nyi Aci. Di dieu Nyi Aci ngagunakeun akal jeung pikiran. Di dieu kakara Nyi Aci terbuka pipikiranana sabada manehna ngahareupan hiji masalah ka Cidarumitna. Aya paribasa para mitra sadaya, lumpat geus teu bisa lumpat, nyingcet geus teu bisa nyingcet, ngalawan geus moal kuat, jeung deui para mitra sadaya atuh geus teu bisa ngamanehanana nyingkahkeun ieu bahaya nu tumiba ka dirina. Antukna kari kumaha engke manehanana boga pikiran, yen cenah ngahareupan lalaki model kitu lain dibawa ku jalan keras tapi ku jalan lemes. Ngan pikeun nafsuna para wargi sadaya si Opri puguh we atuh. Hayeuna ningali kaayaan kitu beuki nafsu luar biasa nafsuna. Nafsuna ngagugudug amarah teu kawadahan. Nafsu si Opri luar biasa. Manehanana geus teu beunang dihalangan deui leungeunna ge ngadeg-deg atuh napas harita nepi ka renghap ranyun. Bari susuluduk harita teh sungutna nyosor-nyosor we neangan sasaran. Kesang atuh harita teh ngagarajag dina awakna, geus maseuhan sakujur awakna si Opri. Puguh we geus lila teu panggih meureun para mitra jeung awewe model kieu, kari-kari ayeuna panggih jeung awewe. Para mitra pamiarsa sakumaha nu kauningan. Kaayaanana para mitra si Opri teh kacida nafsuna luar biasa. Nafsu geus ngagugudug atuh para wargi. Rek muka paisan teh para wargi. Kesang atuh harita ge ngoprot si Opri ngagedur atuh nafsuna teu pareum-pareum. Harita kene para wargi sadaya atuh Nyi Aci ditewak cangkengna geus kitu diraketeun awakna kana dirina. Para wargi sadaya Nyi Aci harita teh geus beakeun tanaga. Geus lungse leuseuh tungtungna pasrah ka pangeran. Atuh sarta teu kenat-kenat atuh nyuhunkeun ditang tayungan kanu maha kawasa. Kalawan nyi teu lila Nyi Aci timbul akalna nyaeta sakumaha nu tadi disebatkeun anjeunna muntang tulung kanu agung mementa kanu maha kawasa. Bari inget kana carita nu jadi indung. Yen cenah lalaki model kieu lain dilawan ku jalan keras, tapi kudu di jalan leuleuy di ataran cenah kitu. Kalawan tekung sirila Nyi Aci menang jalan pisalametkeun. Hiji akal anu sampurna pok manehna ngomong lalawunan ka si Opri. Nu harita teh para mitra sadaya. Geus parijeung nangkeup awakna. Mangga mamang, abdi bade pasrah tapi abdi mah alim jojol kieu. Oh, gitu. Hayang dikumaha heula atuh Nyai teh. Hayang digemol heula. Waduh nyan. Nyan selera tinggi Nyai mah nyan. Aduh nyan. Heuh. Kumamang baris dilaksanakeun sing syakul ka hayang Nyai. Cing kumaha. Harita keneh para wargi sadaya si Opri ngalesotkeun cangkengna Nyi Aci. Geus kitu Nyi Aci hudang muntang kana leungeun Opri. Ret ngareret kana beungeut Opri anu harita teh malengpeng ku keletna. Puguh we si Opri harita teh ampir katur lengan para mitra sadaya di keletan kunu geulis anu katelah Nyi Aci. Dina kaayaan beakeun tanaga, Nyi Aci pasrah kanu pawasa, pasrah ka pangeran. Tidinya para wargi sadaya atuh bari teu kenat-kenat menta tulung kanu agung mumuntang kanu kawas maha kawasa sangkan dipaparin pijalaneun anu dipirido ku manehna.
tekung silila Nyi Acih menang jalan pisalameteun. Hiji akal anu sampurna pokoe manehna ngomong lalaunan kasih Opri nu harita para wargi sadaya keur nangkep cangkengna. Mang, aya naon Nyai? mangga abdi pasrah tapi abdi mah alim jojol ikieu. Oi. Nah hayang kumaha heula atuh Nyai, hayang kumaha? Hayang di kumaha, hayang digemol ku Akang. Aku mang ai. Aduh. Jadi meureun hayang digulang gaper heula nya Nyai teh. Abi sugema meureun heuk teu naon. Kumang dianteur sakayang Nyai nu penting urang aya dina kabagjaan. Syukur Nyai. Mun kita tadi nyarita kitu teh atuh. Mangga moal kieu atuh Akang ge mun Akang moal kieu moal jojo maksa mirusa. Dah syukur. Harita keneh para wargi sadaya atuh. Nyi Acih tuluy muntang kana leungeun Opri. Red ngareret kana beungeut Opri bari malengpeng ku kelet puguh we. Opri asa majar kumaha dipalengpeng ku kelet ku Nyi Acih. Kelet nganung pamelet teh meni asa nyeblak kana jajantung. Cenah lamun geus mah asa murag jajantungnya para mitra. Dikeletan ku Nyi Acih mah. Eukeur nafsu beuki ngagugudug. Tuluy Nyi Acih nyarita deui. Mang teh leres mika hoyong ka diri abdi, ceuk Nyi Acih bari harita teh. Memener buukna nu kusut para wargi lantaran tadi teh dina anggorna ditangkep teh bari dikekesek ku si Opri teh para wargi. Ih, na kumaha gitu? Na kumaha Nyai? Make nanyakeun gitu sagala. Geus jelas atuh pangna kieu ge mang teh mika hayang ka Nyai teh. Umatak tinggal ngadenge kasadaran ti Nyai. Lamun kieu dina kain sadar mangge aduh genah nyaan. Aplen atuh mangge ai sadar mah moal gurung gusuh moal greges gedebug moal Nyai. Lamun Nyai dina kain sadar mangge aplen migawena. Leres mang teh kitu nya. Mika hoyong ka diri abdi. Nya, na kumaha kitu? Ceuk Opri bari kerung tapi Roman mah nganung kabunga. Nah atuh mang sanes balaka tita tadi. Abdi ge moal nampi ku pami dijantreunkeun istri emang mah. Asal emang tanggal waler we kana sing sagerupi kajantenan nu tumiba ka diri abdi. Abdi mah kersa dijantreunkeun istri ku emang. Cobi nu leres nyariosna atuh ulah kieu carana. Da paripaos ge hade ku omong, pan goreng ku omong. Mun mang terus terang mah cuma rios ka abdi. Abdi ge mangga teh teuing. Namung mang kedah tanggal waler. Aduh. Nyan. Aduh nyan nepi ka nikmat kieu mang ngadengin ge. Aduh, terus terang. Kesalah eta omongannya ide. Aduh. Nah, make lepat sagala. Terus terang we da abdi marido lillahi ta'ala mangga teh teuing. Pami emang bade ngajantenkeun abdi istri emang. Mangga abdi manyangakeun badan sakujur ceuk paribasana. Moal disumput-sumput, moal diulah-ulah da kangge saha tangtos kangge emang. Abdi marido pokona mah asa teu kenging ngagurung gusuh. Dan kege kangge saha deui atuh mang sanaos bade dikukumahakeun ge abdi manyangakeun ceuk paripaos nanyakeun kumaha emang asa atuh nya kitu teh we teu kenging rusuh ulah kieu abdi mah alim di kieu-kieu mah da abdi ge naon teh hoyong ngaraoskeun kumaha kasugemaanana bade tiasa sugema kumaha ari abdi di kieu-kieu mah. Ceuk Nyi Acih pinter pisan dina cumaritana. Di dieu senjata wanita digunakeun ku Nyi Acih. Memang cenah senjata wanita angin lemah lembut. Lamun wanita tiasa ngagunakeun senjata nu lemah lembut ieu, tangtos para mitra lalaki ge nyemah dina dampal sukuna. Kitu nu mawi oge para wargi. Janten bohong wanita cenah makhluk anu lemah. Padahal lemah ge lemah lembut.
Gening para wargi sadaya aya paribasa leuleus jejer liat tali cenah. Eta jejer sok sakumaha leutik nage tapi tara aya jejer nu potong. Liat talina sok sakumaha cenah tali ge ieu lentur ka ditu ka dieu jarang aya nu pegat. Nu mawi geura mangga mangfaatkeun ieu kauntungan atanapi kaunggulan kaum wanita nyaeta sifatna lemah lembut. Anjeuna tiasa pisan atuh para wargi sadaya hati ditu nama hang ngalempeskeun amarahna gop Opri anu memang para mitra sadaya harita ge Opri luar biasa nafsuna. Terus terang mang sakali deui nya abdi marido pokona mah asa teu kaing gurung-gusuh mangga engke ge kangge saha sanaos bade dikukumahakeun oge ceuk Nyi Acih bari ngepeskeun leungeun Opri anu kawas kokod monongeun nu palid para wargi sadaya ka ditu ka dieu rek balanya. Tapi mang engkang ge ayeuna Nyi nyaan terus terang we hayang kalaksanakeun ayeuna pokona mah nyaan terus terang we hayang ayeuna Nyi mang teh engkang teh ceuk Opri beuki ngadesak ngarapetkeun awakna. Teu aya pamenganana tapi supados langkung salse urang di kamar gerayu sareng rada poek di kamar mah di dieu mah isin lah bilih anu noong sareng deui bilih rencang akang noong abdi mah isin tangtos we pangin kete diobrol-obrolkeun kanu sanes. Tema Nyi Acih bari imut ngegelenyuk matak ngalumpuhkeun kana hate Opri. Oh hayu atuh Nyai hayu ceuk Opri para mitra atoh luar biasa atohna. Bari kerewek nyekeleungeun Nyi Acih tuluy dikaleng asup ka kamar kawas panganten anyar we cenah petana teh para mitra antara Opri jeung Nyi Acih teh. Pikeun Opri mah para wargi asa jadi raja harita teh di kaulaan cenah ku prameswari. Da kitu kaayaanana kabungah Opri nu taya papadana. Sabada asup ka kamar para wargi sadaya ge harita teh Nyi Acih diuk. Pahareup-hareup jeung Opri dina bale-bale ragamang leungeunna anu lemes ngarampa kana dada Opri atuh nu turunna naek para mitra. Kang tapi sateu cenah kitu abdi mah hoyong taeun heula ceuk Nyi Acih bari ngusapan tonggong Opri bangun nu deudeuh naker. Yang naon heula Nyai? Yang naon heula sing sok caritakeun ka akang. Aduh pokona mah akang mah terus terang we lah nyaan hayang ayeuna ngalaksanakeunana nu penting mah sok di mana heula mimitina ceuk Opri bari sungutna harita teh ngadeuketan beungeut Nyi Acih. Eta hayang pokona mah hoyong papanjang-panjang letah ame resep gerasok ceuk Nyi Acih ngomongna kitu bari lol ngelelkeun letahna. Oh dulu kitu oi sugan teh naon atuh. Oh sok lah akang ieu sok papanjang-panjang jeung akang ieu. Harita ge para mitra Opri menitangina pisan ngaluarkeun letahna tuluy beungeutna padeukeut tel dua letah teh semua nu ngageter paadu para wargi sadaya puguh we duanana ge atuh pikeun Opri mah mani carita teh ngalenyap peureum beunta ngararasakeun nikmatna noe letah Nyi Acih harita para wargi sadaya. Memang para wargi harita atuh pikeun Nyi Acih harita teh bener-bener manehanana tuluy atuh ngagunakeun akana lep letahna harita teh dilalepkeun deui. Kunaon Nyai? Make jeung dilepkeun deui pan papanjang-panjang. Kedah bari peureum atuh Kang, no Kang mah ni menya kedah bari ngararasakeun Kang. Is atunya punggu sok lah mimitian deui. Harita ngamimitian deui bari lang lenyap hate Opri harita ngalenyap. Ngararasakeun nikmatna para mitra bari peureum teh lain bebeneran. Lain peureum beunta deui peureum manehanana teh ngararasakeun nikmatna. Geleser sing panjang atuh Kang. Geleser para mitra sadaya. Terus atuh letah diadu pada letah deui. Teu karasa para mitra yen harita leungeun Nyi Acih ngarabang ngaragamang
ngusial ngodok ke pesotikel tina pesakutang kalawan ati-ati naker. Harita kene para mitra atuh letah dicepeng menika rasa bari jeung Nyi Acih teh noelan kana irung opri meuni peureumeun ta luar biasa nikmatna asa disawarga teh lain bobodohan. Harita teh loba catur para wargi sadaya. Harita teh tuluy Nyi Acih ngegeletah opri puguh we opri teh meuni peureumeun ta digereyem-gereyem ameh boga letah kana kaayaan di sakurilingna teh cenah pana nu boga letah teh nyaan meuni karasa sugemana digereyem-gereyem ku Nyi Acih. Harita para mitra sadaya beuki lol opri nololkeun letahna beuki panjang terus ku Nyi Acih digegel kalawan bari rada dibedol ameh tuluy manjangan. Opri meuni peureumeun ta ngarasakeun nikmatna teu nyaho geus asup kana bubu ku tipu muslihatna Nyi Acih nu lantip nepi ka opri saeutik oge teu boga rasa curiga. Sedengkeun Nyi Acih taki-taki nyekel pesotikel nu seukeut tuluy atuh ngalesotkeun letah opri. Opri ku kangeunahan teh sanajan geus dilesotkeun ku Nyi Acih anger pler we bari tong we nololkeun letahna. Sakalita sakilat beungeutnya harita teh para mitra Nyi Acih robah jadi buringas barang jeung leunang ngajewang letah opri disusul ku pesotikel disabetkeun kana letah opri. Opri buah barita teh para wargi sadaya letahna ditubles ku peso henteu nepi kasumpungan awir-awiran para wargi. Satengahna awir-awiran sarta teu cicingeun suku Nyi Acih harita ngajejek kana dada opri geus kitu barang nangtung cepuk sakali deui tuurna ngajejek kana cengcelengan opri. Puguh opri kokowowongan bari ngajerit nyeri bareng jeung muncratna getih tina raheutna. Ngaso heula para mitra anu mulia. Para mitra sadaya tuh geningnya alhamdulillah salamet para mitra Nyi Acih ku kapinteranana ngagunakeun akal sareng tarekahna anjeunna tiasa salamet tina hiji ancaman nu kacida matak ngabahayakeun kanggo dirina. Para wargi sadaya diantawisna oge para mitra sok sanaos teu nyanak senjata ge digegel letahna ge da see padu gitu. Itu teh eta mangke pesotikel pisan para wargi. Jadi letahna teh harita buntung mah henteu namung para mitra awir-awiran atuh da disabet ku pesotikel teh. Puguh getih tulus ngocor. Pikeun si Opri mah sika sebelan teh para mitra tungguna kumaha si Opri sabada harita teh beunang ku pesotikel Nyi Acih mangga urang lajengkeun. Opri harita para wargi sadaya atuh ngahuleng geus kitu tuluy Nyi Acih nyarita deui. Ta eta ganjaranana pikeun jelema jahat teh ceuk Nyi Acih bari ngasongkeun pesotikel kana beuheung Opri harita keneh. Opri anu harita letahna geus ampir awir-awiran teh jadi malik sieun ku Nyi Acih. Awakna harita teh ngajol ka tengah imah nembrag bilik satakerna nepi ka tobros. Atuh para wargi sadaya harita teh barang disampeurkeun ku si Sapri. Tuluy bari nanya Sapri teh, kumaha bagian urang tuluy teh ceuk Opri para mitra bari tuluy ngacir lumpat. Gelo sugan ditanya sabener-bener kalau kabalap-balap cek Sapri keheul asa diheureuikeun cek Opri para mitra tuluy lumpat bari jeung nyebutkeun kitu teh para wargi leungeunna atuh manehna belecet lumpat diudag ku Sapri lantaran ngarasa heran hayang nyaho naon kajadianana. Sanggeus jauh ka karakanyahoan yen letah Opri harita teh para mitra awir-awiran puguh we hampir buntung sabab atuh tiap ngomong balabab-balabab ngaluarkeun getih tina sungutna. Sapri ge harita timbul sieun ku Nyi Acih
Dasoksieuna ngalaman nasib seperti sobatna, letahna hampir buntung cenah para mitra, nu mangrupa hadiah pikeun jelema telenges kawas maranehanana. Kitu para mitra jelema telenges nya. Alhamdulillah Nyi Aci salamet. Gitu para mitra sadaya, mangga dongeng urang teraskeun deui. Atuh kocapkeun para wargi, kocapkeun atuh. Ayeuna urang teraskeun para mitra di lamping Gunung Ciremay beuki genjleung. Beja pabeja-beja beja nerekab ka mana-mana. Atuh jadi sabibir hiji para wargi sadaya atuh. Diomongkeun ku itu aya paribasa cenah carita jalma harus alahbatan sora goong. Nu jadi bahan omongan teu aya deui iwati senjata nu disebut tongkat batu karang teh. Nyaeta para mitra munculna jadi genjleung tongkat batu karang sarta sakaligus narik perhatian para jawara-jawara Nusarakah hayang ngamilik eta senjata nu disebut tongkat batu karang. Malah para wargi di mana pada datang pada hayang nyaho kaunggulanana eta tongkat batu karang lantaran ceuk beja mah kaunggulan tongkat batu karang ngaleuwihan ti senjata mana wae oge nu aya dina zaman harita. Nu matak jago-jago ceuk paribasana ti kulon ti kidul pada daratang malah jago-jago ti tatar wetan ge pada datang. Pangpangna hayang nyaho jeung hayang ngamilik, hayang miboga eta senjata. Saha wae anu ngamilikna pasti kumanehna baris ditarung, dilawanan tarung. Kitu tujuanana para jawara teh. Puguh we atuh para wargi, lamping Gunung Ciremay tatar wetan beuki haneuteun. Beuki rame loba jawara anu alanyar datang. Loba jawara anyar pinangi anu daratang ka eta patempatan. Maksud jeung tujuan teu aya sanes. Reka nyaeta ngaji diri, reka nguji kapinteran sorangan, rek nguji cenah acuna nu boga-bogaan eta tongkat batu karang teh. Kitu tujuanana para jawara. Jago-jago kolot pada turun atuh. Jawara-jawara anu gede keneh tanaga jawara ngora pon kitu keneh teu kaelehkeun. Kabeh oge para mitra pada nyilidik lantaran aya bewara saha jeung di mana tempatna panyumputan jelema nu nyekel cenah senjata batu karang teh. Puguh we para wargi sadaya, loba jelema anu balawiri kaditu kadieu, loba jelema nu api-api jadi musafir jeung sajabana. Eueuh deui iwati keur nyilidik di mana saha jeung di mana tempatna jalma nu ngabogaan senjata batu karang. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta tongkat batu jawara batu karang. Tongkat batu karang nu keur diparbutkeunana para wargi sadaya. Kocapkeun para wargi sadaya atuh sirabo. Anu mana manehna anu nyekel hiji senjata anu disebut tongkat batu karang. Si horeng para mitra nyumputna teh di hiji guha. Anu disebut guha eta teh cenah tempat eta kasebutna Orai Tapa. Daerah eta sebutna Orai Tapa masih keneh kawengku ku leuweung tiis. Daerah anu sangar para mitra sanget jeung deui para wargi arang langka jalma anu ngalanto ka eta patempatan. Patempatan mah memang tumanina keur sirabo. Lantaran panyumputanana arang langka anu nyaho. Jeung deui jadi tenang pikeun manehanana aya di eta patempatan. Sabada manehanana menang wiwirang akibat harita teh para wargi sadaya nyaeta dironom ku simeut sireum kararange teh ya. Waktu rek gaguna sita kahormatan hiji wanoja. Nyanyeuna di wiwirang atuh para wargi. Ku hiji atuh sayang sireum nu antukna manehanana sabada harita teh tuluy teu ka mamana ngarasa keheul luar biasa keheulna. Di harita manehna teu ka mamana para wargi sadaya cicing di eta patempatan asup ka jero guha, malah di guha manehna tuluy ngulik ilmu panemu jampe pamake.
nya beki dieu teh asa beki luhur we ilmu Sirabok teh dina kaayaan nyumput di hiji patempatan nyaeta di Oraitapa di hiji guha anu ka bengku ku daerah Oraitapa anu memang eta teh daerah leuweung tiis keneh. Ari ayana masih keneh di tatar Gunung Ciremay. Memang legana ke daerah tatar Gunung Ciremay para wargi. Jena mungkin oge seueur patempatan nu arang langka kasaba ku manusa nya pikeun Sirabok mah geunah tumanina eukeur mah eukeur di eta patempatan loba nu bisa dipake keur nyaeta eusi beuteung pang-pang nama pucukan bongborosan jeung bubuahan. Waktosna seep kirangan sareng kalepatanana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.